Samingon sakali, samingon sakali. Wah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi bersama Boy Sadewa, sahabat-sahabat Nusa Sadewa. Ikuti terus perjalanan Amoy bersama rekan-rekan yang selalu menemani, sama Kang Mul ya, sama Aki setiap hari berdua menemani. Sama ini kameramen juga, Kang Firman, jangan lupa ya, ada juga channelnya dia. Sekarang Aboy mau melihat suasana di kampung masih Ciberuk ya, kampung Ciberuk. Katanya di sini ada petani lebah teuweul. Ya, urang tontonnya sarara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Pangkeun di Aboy Sadewa. Aduh, nuju naraon ieu teh. Nalingkung we. Enakeunnya raoseun ieu na situasina. Pipis. Iis. Teh sareng saha? Namia. Ya, sareng Ibu Neni. Nanti Kenalna di panggung, abi sok panggung. Edo. oh Edo. Saya geningan rajin ya sok manggung. Terus di dia kegiatan naon wae tah? Paling gen di dieu mah main upami aya bordelan bordel. Gitu kan. Saurna aya nu kana madu deui nya. Abi sareng karaoke. Masa kana madu-madu naon? Madu teuweul. Paling mana teh saningali ya? Paling itu Wah, benar. Terus parah ningali madu. Madu. Apa teh madu? Teuweul. Ya, sahabat Nusa Sadewa, penghasil madu teuweul atawa naon ieu teh? Lenceng. Lanceng. Wah, seueur nih teh nya. Tina sakieu tias tina sakotak biasana sok ngasilkeun sakumaseur tah sabaraha botol. upami anu eta mah anu luar biasa nanya sok kenging sabotol dan Wah, geuning seueur. upami nuju eta mah kalarasan mah satengah botol paling Nu beli priyogi madu biasa kan ieu di kampung naon ieu teh? Kampung Ciberuk, Desa Cibrisal, Kecamatan Ciberuk, Cililitan, aya aya tuh. Kantun ka dieu tinggal dongkap lah gampil naroskeun we saha ieu teh produksi madu teh. Indra Tuh ka Kang Indra beda yang priyogi madu teuweul.
Tiga lama abi upami ngalamadu teh usap data sok dina awi bukan geuningan. Walau kami iya ge pantina awi bukuan kami nama mun dialikeun anak kotak. Cerita kedah dilestarikan teh ya ngomong dijagalah dikembangkan terus ya bisa jadi modal usahanya dulunya jadi modal usaha orang kamu aya negara posisi orang wabah lah pandemi ya orang beralih lah tahun berpotensi di lingkungan alhamdulillah di dia aya perajin pengusaha madu teueur Bener kedah dibuka ina tapi kadanya rabul wah Madu nata. itu panenan teh sabaraha hari sekali teh upami kaleresan kumaha seueur nu pesena upami eta nu pesena samingon sakali wah ngarapal alhamdulillah ya kuat digulung kieu aduh Gusti ampun ya coba ya Bang madu coba ieu nya kreatifnya rajinnya kerajin ieu digulung aki ya kameramen kumaha kameramen aduh kata panon kieu Lumayan euy. gede nyerut milu teh persiapan panen panen madu wah pengamanan lagi kuat kayaknya panen percobaan ini cara untuk panen madu seperti ini Pareureussnya nya ieu nya wah ngegulung gitu ini cara panen madu wah tuh ini kameramen juga katanya pengen tampil juga Sobat Nusa Dewa alhamdulillah perjalanan melihat madu dan situasi di kampung Cikruk Desa Cikmisal Kecamatan Tanjung Jaya di sini ada yang kreatif usaha madu itu bersama Teteh namanya alias Cedo ya artis panggung oge ya pilih aya nu pada hiburan biasa sok afirmasi mun seni sareng budaya kita diangkat harus bisa atur nuhun pisan teh nya atau digak ieu wakos fotos tersebut cara di wakos lah yo aboy sa prakanca tong kiloknya like subscribe tonton terus video selanjutnya